makanan yang paling enak dari dunia. Sampurasun dulur. Kakuping bir tomat paling enak sedunia. Masih edisi perkebonan. Kaleresan ayeuna mah versi bocil anu bade berkebun. No edit-edit. Pepaya. Dia pikir lagi dipoto pemirsa. Tuh gening beres berpose makalah ditakol gedang oge. Oyensan manggih naon dulur? Hayu urang cek ricek. Geningan kuuk super jumbo. Ih, kuuk. Jadi jus. Sekarang kita belah. Kita bagian motongnya. Ala. Udah kan? Teu sok ala. Eta hiji tanu eta. Heeh. Ayo kita petik. Putar. Sudah. Jeruk apa? Jeruk nipis. Oyensan sesudah ngalah jeruk nipis, hayu urang ngalih heula ka palih ditu. Tomatna masih fresh metiknya. Ayeuna urang ngalih ka palih kaler ka adi lancah anu nuju berkebun. Menyusup siap saji. Ih, terong joy. Buahan yang dis. Emang bisa siram? Dulur sadaya mung sakitu video anu tiasa dipintonkeun, hatur nuhun parantos nyakseni. Tong hilap oge teras dukung channel Eneng kanggo kapayuna.